Mancing sabar dan tawakal, toh. Nyari cacing cau dulu, boy. Jangan cacing cau. Iya, sebutan cacing cau. Oh, bagus itu. Lain toh inget bobodoran ibing toh. Inget bobodoran ibing. Tukang mancing. Oh ku bakating jago-jago mancing geus didagoan ku laukna. Buru atuh. Atuh tamang badag laung jeung lauk badag atuh. Tadi cacing tahu lauk leutik ya lauk badag. Mun teu meunang laukna ieu we paisil. Lumayan. Sepaiseun ya. Kilo cacing ya. Cing eta teh dihargaan eta nu teu kutekan toh. Pakai umpan casting. Itu yang nangan bogo. Gabus snakehead.
Di Cirian spotnya. Itu yang saya Cirian. Operasi lagi boy. Operasi naon? Operasi semut. Terjun sami. Nyar-nyar pegawaian. Biasanya di sok menang naon? Nila si loba nu. Kan loba nu kitu ayeuna ya. Naonnya teh gulma lain-lain sih. Naonnya nya tumbuhan lah ya, tumbuhan air lah. Jeung ngait teh jeung ngait. Lauk paus. Lauk paus. Itu nggak lukut pak. Oh punten ya pak. Mangga kanggo Pajati. Oh mohon. Aya nu penasaran can menang lauk hiu. Nges dong dia bisa ngacelang. Testimonian dulu kakak. Endang. Testimoninya kakak gimana kakak? Tarikannya. Tarikannya luar biasa. Ini naon di? Engang. Lokasinya teh di mana? Tok. Lokasinya teh di mana teh? Di dekat rumah makan Kampung Sawah. Di Pangnanya. Nah. Jalan Warung Lobak Ciluncang. Padahal maka alamat lengkap. Berarti laukan ieu. Temen akhirnya, nah aku mah gitu. Nya aya we nyanggut mah tuh. Cak.
Tapi tadi lumayan aya naon. Nila kayaknya nggak terkahaja sih kayaknya. Yang eta tersesat tuh. Ini ke bawah palit. Ya aku sapu-sapu eta dan dampak invasif gitu kan. Itu beak ya. Habitat lele padahal di dia beak sapu-sapu. Tapi eta mah lain dihakan pan pindah we unggul kan. Naon ah? Si nya misalnya ciga nila, ciga naon aya invasif itu Lebih kayak sih nu dahareuna. endog lauk Oh leutik. nya. Lauk leutik, anak-anak pogo nila lele udaharan.